Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Pencetan sirana abah, sirana pencetan. Abah Nung mencetan sirah Kimain. Nu karasanya nyautan meni asarek bejad asarek bencar. Abah Nung samara polah jang suta terus ngadeketan rap dicekal tonggongna nu ngoprot ku Kesang. Sedengkeun jang Suha jeung Nyepon nu kakarak hudang Nyepon harita kagereuwahkeun ku nu rame ditepas arolohok. Tekung sila jegoh deui aki main batuk golok-gok utah getih-getihna meuni burahay lalambaran. Koceak Nyepon jeung manah ngaroceak. Bari jeung jejeritan bakat kureuwas. Mitra kaum dangu antukna aki main digugulung ku kabehan. Kusabab tambah parna Kesangna ngoprot sakujur awakna baseuh beungeutna beuki sepa napas ngahegak leungeun ngalapar jiga anu lilinieun. Aduh tulungan wayahna tulungan. Aki main bari leungeun arangga minta tulung. Tulungan abahna, tulungan watir kunaon atuh eta teh. Manah gugup rampang rempeng. Aduh, kunaon atuh jadi kieu. Minta tulung ka batur atuh. Jang Suha. Gawat pangnengkeun palabe. Jang, susulan ka imah Jung. Tembal Basolihin, korejat jang Suha ngorejat gajleng kaluar ti imah. Belecet lumpat muru imah palabe bari jeung teu sasendal acan, lumpat ngabecir bari nyeker, bari jeung notog-notogeun maneh, lumpat sakalupat lampet teu mawa batre, teu mawa obor, derengdeng we manehna ngaderengdeng lumpat. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Barang anjog kaimah palabe jang Suha meuni ngahegak bakat ku capek. Kesang ngucur napasna haheho. Untungna harita palabe keur aya di imahna. Malah mah Kidarma oge keur didinya. Nenjo jang Suha datang rusuh teh atuh sadaya reuwas. Aya naon jang Suha? Palabe nyanya nu bener ngomong teh jang. Ngomong nu jang teh kalahkan nyanyi kitu aya naon? Cek palabe bari marong pinuh ku kabingung. Jerut Kidarma turun ti imah. Aya naon jang? Kunaon? Cek Kidarma bangun penasaran. Tulungan di bumi keur aya aki main gogolok-gokan ngutahkeun getih. Palabe tuh nyanyi palabe. Tulungan aki main gering ngadadak. Aki main gering utah getih. Oh, aki main saha? Aki main orang Cisaga anu disusulan ku bapak kuring tadi. Astagfirullahaladzim. Kek. Ngomongna ulah rusuh geura. Aki main ripuh utah-utahan getih palabe. Di mana jang? Di mana? Di bumi hayu palabe. Gebeg palabe jeung Kidarma ting rarenjag. Terus singkil reka imah Abah Solihin. Atuh harita ge teu miceunaan waktu beral sadaya miang lempang gancang satengah lumpat.
Mitra kaum dangu teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi. Kalacat sararea unggah ka imah. Barang bus ka jero aki main keur sosongkolan adu glajar di tengah imah. Digugulung ku Bah Solihin jeung Bah Nung, malah mah geus teu make baju, teu make calana acan. Sempakna ge geus ngalelehek hampir lesot. Oh, astagfirullahaladzim. Kunaon ieu teh, Bah? Kunaon? Tanya Palabe. Oh, nyawa teuing atuh da ujug-ujug kieu, tulungan Palabe. Atuh, dah ngutakeun ke teh mani jauh kitu tuh. Tembal Abah Solihin gemper. Atuh rob sararea ngaronom. Tapi dat teu bisa nulungan, ukur carolohok sadarea kacida ruaseunana. Kidar mah rampang rempeng jika anu bingung. Tekung selila rob weh loba anu datang. Tina ngadenge kaributan, awewe lalaki kolot budak ngalut bari marawa obor. Panyangkana kadang warga mah basa tadi Palabe disusulan kujang Suha. Budak nyepon geus kapanggih raratanana. Atuh bus-bus arabus di tengah imah jadi pagagelek. Tepas pinuh kudu ngariung. Diburuan oge raja genu narangtung. Manah jeung nyepon geus teu kuaten nempo getih beureum burahay minuhan palupuh gawena rawah riwih. Bari neuteup ka Aki Main nu beuki parna. Nah arang asup atuh keluar. Nah ieu teh. Harurin dulu keluar. Cek Palabe nitah keluar. Kadang warga anu jal-jol rasup ka imah atuh buriak keluar deui. Anu teu boga kepentingan tungguan di luar. Panas dulu. Mitra kaum dangu Aki Main ayeuna mah geus teu beunang ditanya. Panonna weh buburi lengan jiga nu rek tibalik. Kesangna ngoprot beungeutna sepak. Astagfirullahaladzim. Naja bade kieu ieu teh. Duh. Aki eling Aki teh. Abah Solihin bari nyusutan getih dina palupuh make lap. Gek Palabe diuk ngahulang jiga anu bingung. Kumaha atuh geus kieu, Bah? Cek Jang Suta lanceukna Jang Suha ka bapana. Heeh, kateuing atuh Suta. Da abah oge teu bisa nulungan. Asa heran ari kieu mah. Tembal Abah Nung tekebat nyaritana kalah melong ka Aki Main anu geus sepa panonna celong. Nah atuh karak ge Bah Nung ngareng haprek ngomong deui, kocak Aki Main ngocak bari jojorowokan, aduh-aduhan. Panonna buncelik bari nyekelan dadana nyapuguh sararea oge ngajengho kaget. Oh, Aki kunaon atuh ieu teh? Aduh Gusti nu Agung. Abah Solihin meuni molotot bakat kureuwas. Tapi nu ditanya tenembalan kalah jejengkengan mata kuatir. Palabe samara polah Abah Solihin beuki ngahulang nu sejen teu barisan naon. Iwal ti pating polohok kawas anu keuna ku ilmu tenung. Nu akhirna jegoh-jegoh Aki Main teh batuk gejlok ngutahkeun deui getih lelambaran semu hideung. Jerit nyepon ngajerit teu wani jauh ti salakina. Manah beuki watireun nempo kitu mah. Sadaya tambah kaweur. Kulahek Aki Main ngulahek. Panonna ngaburilang sababaraha kali jiga tibalik. Sukuna kakarjetan terus jeger. Leungeuna jadi hareuras. Palabe beuki tagiwur. Aduh cilaka kumaha ieu teh. Nah diaran teh poe atuh tarulungan atuh ubaran. Ceuk manah kecida watireunana. Sasat kadinya soteh kapanan pedah ngahaja di penta tulung pikeun maruruh jurig nu geus nyilakakeun incuna. Tapi manah eueuh nu nembalan ngomong kitu teh. Sadarea jiga patung kalah tambah ting haruleng badis arca. Nu akhirna Aki Main geus teu bisa ditanya-tanya acan, awakna ngulahek leuleus. Oh, coba lempengkeun sukuna lempengkeun. Urang urut cecekolanana sok lempengkeun. Cek Palabe, sadarea nurut harita keneh Aki Main dilempengkeun ngajepat sarta terus pada ngarancetan. Orokaya hanjakal sabot pada mencetan teh teka nyahuan kerelak keles Aki Main ngelepas ke nyawana
dipundut kuno agung dicanda kuno kawasa sararea can apaleun yen awak nuker dirancetan teh ngan karilayona ngan jang suha nu nyangkeh pundukna nyaksian pisan kacidarewasna bari terus ngagebigkeun awak Aki Main digubag-gebig awakna oyag kabeh mirengeh kitu nya puguh sararea oge ngagabeg Aki Main cek jang suha rob jasad Aki Main pada ngaronom pada ngarampaan bener weh geus teu kabagean taya keteg jantung sidik karilayona wungkul innalillahi wa inna ilaihi rajiun cenah mitra cek sababaraha urang bari carolohok anu di luar ngarintip kana jandela anu sejen celeunge bari heudeun abah anu ngasepa bari pinuh ku kabingung matana olohok neuteup Aki Main nu karilayon ngababatang karibanusan duh innalillahi tepi ka henteu na ieu teh cek palabe bangun gemper dasna kunaon Aki Main teh nya bah nu ngagarendang bari ngahulang awakna asa leuleus cungungung kadege sada anjing ti kajauhan pating cungungung nu di luar nyara rempod nu area di jero lila sadar rei punduk buluna muringkak asa sarieun jeung kareung tungtung nama mitra peting harita mah di lembur simuntur mutuh mata kariwang beja jadi tatalepa kaunggal jama narekab ka sakuliah lembur babari naker nyebarna teh sakitu dina kaayaan peuting komo berang nama beja teh ka emper-emper ka lembur sejen mitra kaum dangu wanci janari gede layon Aki Main nuges dituruban ku samping kebat digotong dibawa ku Bandung jeung jang suta kalemburna nu aya di Cisaga diringkeun ku sawareh warga lembur simuntur anu dititah ku palabe senamaturan layon nuges dituruban ku samping kebat teh dibawa make sarung ditalikeun kana awi regayang digotong kuduaan pendek carita geus nepi ka lembur Cisaga mah teu nungguan lila-lila layon teh terus dipulasara sakumaha mistina tina kajadian harita lembur Cimuntur jadi herit pinuh ku kakeueung sakabeh warga unggal peuting taratibra sare inggis kubisi rempan kusugan ngalaman nasib anu sarua mitra kaum dangu singkat ieu carita poe ka poe ku kajadian mautna Aki Main lembur teh jadi geeuman rai poe harit ku gangguan hampir unggal minggu aya korban minggu ieu anakna pangkos nu jadi korban dikaramus di dahar atah-atah ku siluman minggu hareupna anak teh Juju minggu hareupna deui anak Mang Sidik malah mah dibinasana teh basa keur ngajuru pisan eta mah si jurig matakeun tarekah tipu daya ku cara ngarubah jirim jadi paraji mamalihan tina kajadian harita geus teu karasa kalewatan sabulan lilana lembur Cimuntur diriwaan ku jurig siluman dedemit buta hejo nu ngageugeuh walungan Citanduy unggal peuting arang langka ku nu ngaronda boh kitu deui anu ku kulamperengan kasih si walungan eueuh hiji-hiji acan wani tapi mitra hal ieu beda mun dibandingkeun jeung lembur sabelahna nyaeta lembur Batu Nunggal kaayaan pikasieun teh di lembur eta mah can urang kajadian
jurig teh kawas nu pilih kasih ngabinasaan teh ka barudak nu aya di lembur Cimuntur wungkul ngan oro kaya dina hiji mangsa kajadian anu pikasieun teh kakarak aya nu tumibana kadua urang warga lembur Batu Nunggal. Mitra lembur Batu Nunggal teh lembur anu teh jauh ti lembur Cimuntur, lembur nungan ukur kahalangan ku walungan Citanduy wungkul jeung dibatesan ku sawah nu hoplok aplak dipindingan ku pasir ipis wetaneun walungan. Harita dina wanci tunggang gunung meneran poe Kemis maju ka malam Jumaah. Kaayaan matak betah tur matak waas, langit lenglang taya aling-aling bersih taya mega anu ngayang. Manuk recet di sarada, patembalan jeung balabaturna nambahan endahna alam desa. Dang daunan ting garupai, aroyag ketebak ku angin anu ngahiliwir, kawas nu silih gupayan. Dihina kaayaan kitu, tika jauhan, katenjo aya 2 jalma keur laleumpang di jalan satapak. Nu pinuh ku rambu jalan sarupaning kasok daun haur jeung rungkun saliara nu lempang agaridig muru kawalungan. Ieu nu duaan teh boga tujuan nyaeta arek ngalabubu nu ti kamari geus ditunda di walungan. Ari usahana sapopoe teh ngabubu ngalalauk eta oge lamun kuli maculna keur eueuh. Tinu ngabubu lauk teh mun kabeneran bebenangan rada loba sok dijual ka pasar atawa diederkeun ka lembur. Harita dua nana ngagareblig lempang dipiri ku angin leutik anu ngahiliwir dipapaes ku sorat tonggeret nu montel na daun eurih pucuk awi pating korosak pating karesek silih sigeung jeung baturna. Anu saurang lempangna rada rusuh, awakna rada lintuh, jeung umurna katenjo saluhureun jauh umur nu hiji deui. Ari nu saurang deui mah awakna rada kuru tapi jangkung, buukna galing kulitna rada hideung. Nu lempang akhirna anjog kanu dituju. Kaayaan walungan biasa. Cai palidna leuleuy, runtah ngambang maju ka hilir. Palebah nu liuh caina muih ngajumleng, pantesna teh nya di dinya betaheun buhaya. Reg duanana eureun, panona rurat reret ka kenca jeung ka katuhu, barang gok ka palebah batu gede. Ka tempat bubu teh nu kamari ditunda di dinya pok salah saurang ngomong ka baturna. Nah jadi eueuh bubu teh nya. Nya tuh. Nah jadi eueuh bubu teh eueuh. Kapanan lain hiji wungkul atuh. Tuh nu ditunda di beh kidul ge na jadi eueuh atuh Kang. Buah-buah ka bawa palid Kang, ka bawa palid. Ceuk baturna nembalan anu katelah ngaranna Jamin. Ari nu hiji deui ngaranna Mista. Jamin jeung Mista pada bingung nempok kitu mah. Ari geus kieu kumaha tuh? Geuning eueuh bubu teh. Malah eueuh tapak-tapakna acan ejas kamari teh di dieu ieu ditundana ieu. Tembal Mister da keheul bari ngemu ka bingung. Ulah loba debat atuh Kang. Ulah loba debat. Ayeuna mah mending urang teangan. Nya teangan rek teangan ka mana? Geus bubuh di dieu ditundana oge. Teangan disabudereun ieu tempat atuh atawa kabeh hilir teangan bisi ka bawa palid pokona mah ulah jauh ti dieu heueuh tina tempat nu mimiti nundana atuh. Hayu atuh urang ka hilir. Mista satuju bari lempang miheulaan. Jamin nuturkeun ti tukang terus lempang mapai-mapai sisi walungan.
Mitra kaum dangu geus rada jauh nu lempang teh, tapi bubu can katempo wae. Da eueuh geuning atuh Kang, ukur aya batu bungkul jeung tutuhan anu matuh eueuh bubu teh ka mana tuh ka mana? Ceuk Jamin bari luak liuk. Ngadenge omongan ti Jamin samodel kitu, mista tenembalan, matana kalah kamuser kana sisi leuwi, susuganan kabawa palid kadinya. Tapi oleh eueuh laratanana, atuh leos nu duaan teh arindit deui. Lempangna bangun lalando naker, bari alak ilik nagas-nagas sakur nu kaliwatan. Ditetenan imet pisan. Sanggeus kira-kira 10 tumbak di tempat anu bieu, pok mista ngomong. Duh kumaha atuh mun geus kieu atuh, mangkana geus burit oi. Kamana neanganana? Jawab bubu anu sawarehna mah meunang nginjem eta teh ti Kang Dulmuti. Mista humandeuar bae nuluykeun deui caritana. Aduh, bisa kumahan ambakna kadewek engke. Apal meureun maneh ge ka Kang Dulmuti mah. Ari taeun teh sok papolotot, saho kadua gaplok. Komo ieu mun ngadenge bubu na leungit ku urang, jabalain hiji wungkul deui loba bubu teh. Mista tuluy gek diuk dina batu lengah-ulang. Panonna neuteup walungan, neuteup cai anu maju na leuleuy lalaunan. Kek heula atuh Kang, urang mikir heula atuh. Ceuk Jamin atuh jep duanana jempe. Kaayaan beuki burit, panon poe geus tetembong pisan. Angin leutik ngahiliwir daun haur mimiti oyag kadenge pating korosak patembalan jeung sore cai di walungan nu plak-plek-plok silih seblok. Keur kitu ujug-ujug goak kadenge sada orok ngagoak mendingear jentre sidik pisan. Gurubug mista ngagurubug bakat kurewas yung nangtung sekaligus bari culang cileung. Pandona bolotot ceuli teu serikna rancung-rancung bakat ku hayang jentre. Jamin oge sarua curing hak. Kang, sada budak ceurik atuh Kang, sada budak ceurik eta. Jamin rada gugup campur jeung reuwas. Tenang euy, tenang ulah gugup. Sing ngatipu, sing inget ieu teh di sisi walungan, tur maju ka sareupna. Kudu inget sareupna teh wanci liar sanengkala. Jurig cai setan siluman ayeuna bari jilna teh. Montong nying sieunan atuh Kang, montong nying sieunan asa meurengkak bulu punduk atuh. Moal kitu eta sora orok teh, sora incuna Mbah Solihin euy. Mbah Solihin tua kampung lembur Cimuntur teh. Heeh, nu basa ari teh incuna dibawa ku siluman. Gebeg mista ngadenge kitu mah ngagebeg. Beungeutna jadi pias, barang inget kana kejadian incuna Mbah Solihin, tua kampung lembur Cimuntur dibinasa ku siluman teh. Mitra kaum dangu Jamin jeung Mista sanajan teu kungsi nyaksian tapi geus arapaleun kana beja eta. Kungsi ngadenge beja ti cejumhana nu harita basa nganteran beas ka imah kolotna di lembur maranehanana. Ari cejumhana teh tayalian iwal ti pamajikanna palebe nu harita keur nganjang ka imah kolotna nu aya di lembur Batu Nunggal. Kelanan cicing dengekeun heula ti mana datangna eta sora. Cicing dengekeun datangna ti mana tah ceuk Mista deui bari runggah ringeun teh beungeut cai walungan. Tapi sidik atuh sora orok ceurik piraku teu kadenge ku Akang, tembal Jamin bari luak liuk main hayang sidik ti mana datangna sora. Jep sora orok jempe jempling mata keung malah angin ge ngaradak leler. Atuleng duanana ting haruleng jadi tepuguh rasa asa samar polah jeung samarampa. Jajantung naratug cekung silila sak datang deui angin nebak kana rungkun haur mending ngagelebug. Goak deui sada orok ceurik gogoakan sorana angin-anginan tepuguh kadengena. Sakapeung sadati kaler, sakapeung sadati kidul. Pangna duanana bingung teh kitu, datangna sora teh teu angger pipindahan.
kadenge deui atuh Kang. Kadenge deui. Akang ge ngadenge. Cicing atuh tong ngomong we sia mah. Kumari geus kieu atuh Kang. Hayu urang balik bae. Balik sieun atuh sieun. Jadi penasaran yeuh. Hah? Penasaran? Ih, hayu mending urang balik Kang. Lain cicing heula, boy. Incun Abah Solihin teh masih hirup keneh euy. Asana be ditu tuh, be girang sorana. Hayu urang tempoh heula ka ditu. Cek Mista bari lempang miheulaan. Eleh deet Jamin nuturkeun ti tukang. Duanana ngajugjug ka girang walungan bari ngadengekeun sora orok. Tapi aneh sora orok teh ayeuna mah disadana pindah ka hilir. Atuh geus kitu mah nuduaan baralik deui ka hilir walungan. Tapi geus nepi kabeh hilir, sora orok teh pindah deui ka girang. Nu akhirna duanana baralik deui ka nu tempat tadi. Gok kana batu gede handapkeun rungkun hawur, pentaseun tangkal kiara nu meunang nuar. Digirang atuh Kang, digirang. Si di kadenge digirang. Cek Jamin bari nunjuk ka tebeh girang. Mun kieu mah urang ditipu euy. Dieureuykeun ku siluman. Cek Mista, Jamin teh nembalan. Mehna kalah ngahuleng da memang bingung. Mana nu kudu disekel? Mana nu kudu dipilih? Gitu Mitra, mun lagu teh nu ieu jenong, nu itu bakem. Mana nu kudu dipilih? Ayo kalau nyanyi, walah, intermezzo ya mitranya. Aduh, cager, mitra kaum dangu. Ari sora orok ayeuna mah jempe teu kadenge. Hayu atuh Kang, urang balik bae atuh bisa aya itu ieu kuring sieun. Hayu atuh dages puguh nubi mah asana lain sora orok biasa euy. Kan ukur dedenger wungkul meureun. Cek Jamin ngababaraha tena. Ngan barang ngaleos lempang. Duanana tinggal randeg deui. Kela. Tuh bubu tuh geuning tuh aya di ditu tuh bubu tuh. Katempo ayeuna mah tuh. Jigana palid ka dinya ka bawa cah kamari. Cek Mista bari nyekelan ka leungeun si Jamin supaya teu kebat lempangna. Mana Kang? Itu tuh. Mitra bari nunjuk ka hilir walungan. Nu caneom kurungkun hawur, breh katempo ku Jamin di dinya aya bubu satilu-tilu. Katenjo tutupna dijieun tina batok kalapa mucunghul dina beungeut cai. Nya tuh hayu urang bawa bisa kaburu puting mantare atuh. Ayeuna nu duaana lempang ka dinya. Rada jauh jeung rada tarahal tempatna teh. Srog anjog ka tempat anu caraneom parowek. Areuyan rampai tina dahan kiara. Anu nya jangkung nya badag ngarampidak tangkal kiara anu eta mah can dituar. Sora curaes nyang serang mata keung matak muringkak bulu punduk. Behandap katenjo cai walungan herang agan selang. Lauk beunteur ting kucipak kahilirkeun kagirangkeun. Jujukutan jarangkung bala aya di sisi gawir nulung kawing. Rada caang di dinya mah kusabab rada nonggoh tempatna teh. Nuduaan dua klieu keraret neangan jalan breh belah tonggoh palabah memunggang aya padataran anu rada bolenang. Sisina ting jaluncung batu sagede-gede munding. Padataran iuh linduh kapayungan kudang daunan. Nepi ka dinya teh kayan geus rada poek. Malah mah Jamin mah lempangna teh rada rampayakan. Uyup ayap da teu pati kaciri. Cari cangkas patembalan jeung ciang-ciang. Tika jauhan kadenge sora anjing nu babaung. Manteskeun jaba magrib sareupna ting ti palebah mana. Mata keung sajongjongan mah Mista melong ka tempat eta. Katenjo bubu masih aya keneh. Nu dua nyampak di sisi leuwi, nu hiji nyampak rada ka tengah. Atuh harita keneh nu duaan tarurun ka sisi leuwi di barung ku ratug jajantung. Inggis ku bisi rempan kusugan aya naon-naon anu bakal nyilakakeun dirina. Ti
ting ketayap dua nana reret di barung kurasa kasiun bulu punduk ting puriding jajantung ratug hatena peting seredet. Nu hade atuh Kang sing hati-hati atuh asa beda karasana asa ting puring kieu eta mah kasakitan umorangan dan nu ludeungan mah moal kitu jiga dewek we kieu ye ludeung akang sieun henteu atuh Kang taja jamin semucang caya rada sieun saeutik ih sarua atuh rada borangan meureun tata naon nu disada atuh Kang ceuk jamin reg meh ngarandeg panona melong kana beungeut cai bulu pundukna pating turingkak paling oge kadal min barang cacap omongan mista kucibak aya nu ngucibak dina cai kot kang oyageun saeusi leuwih Kang aya jurig gitu tuh jurig alah sero eta mah tembal mista bari merong kana ngucibak dina beungeut cai tapi tara bodas sero mah tuh Kang eta mah kaos kalenci nu bodas mah aneh atuh Kang sero siluman eta mah borangan teh atuh cicing teh kudu sieun urang teh mah anggur urang jual ka pasar si mista rada sombong hayang nembongkeun sifat ludeungna omongan si mista jiga kadangieun ku sero nah atuh anu pusung hul sero teh mucung hul dina beungeut cai sirahna ulag ileg matana bolotot kumisna hirup bangusna nyur-nyuran pikasieunun huntuna sareukeut ngan aneh sero teh awakna bodas meuni meles tuluy eta sero teh roroesan beungeut cai nyampeurkeun ka sisi leuwih nyampeurkeun ka maranehanana duaan nu harita keur darongko ni teh naon anu kajadian tadina rek newak sero jadi teu jadi deuleu itu atuh itu melong ka urang atuh Kang itu nyampeurkeun si borangan sia teh jokon kumaneh jamin urang tewak gerak nah asana teh meni borangan-borangan teuing kojengkang si mista ngojengkang ngadeuketan kana sero nu harita geus nepi di sisi cai meni apik ati-ati pisan beki deket kira-kira sadeupa deui kolepat leungeunna ngolepat ngarontok sero kucibok sero ngucibok kagigir atuh plos teu beunang naon mista ngagila ka kenca meh-mehan labuh panona melong deui ka sero nu geus aya di beh kenca breh katempo sero keur melong ka manehna ulang aja agos ya dikira aing teh sanggup newak maneh awas ya siap benang sia kujubar awak semista ngagujubar kana cai kasurungkeun ku tenagana sorangan kucebok sero ngucebok celat luncat ka darat atuh teu beunang gilak semista malik anak bereh teh sero robah jadi gede ngagedean matana meuni molotot bet jiga anjing ayeuna mah kumisna hirup si jamin calangap nempok itu mah bari nutupan kadua panona terus ngorondang hanjat ka darat ngajauhan sisi cai embung nempo eta kajadian aheng nu mata ketir pika keungeun rai bulu punduk semista muriding sabab sero anu tadi bet jadi gede gelo sia nah kamana nu tadi nah ieu mah geuningan jiga anjing Kang kade atuh Kang kade si jamin bari moyong kod sieunun bulu pundukna asa muringkak alah teu kudu hariwang boro-boro sero ganjah ge ditewak ku dewek mah sodorkeun batu tah urang babuk kudu negara tuman ceuk si jamin kojengkang kana batu anu sagede sirah orok song dibikeun mitra maksud teh si jamin nurut kana omongan baturna kojengkang manehna nyokot batu sagede sirah orok truy kahandap ngasongkeun geus ngasongkeun batu mah mehna ngetiap deui ngajauhan si cai
Mitra kaum dangu batu geus dicekal kalayan tetap pasini deui hiuk habak dihembatkeun kana hulu sero tapi memeh tepi na atuh ana lod sero teh ngagedean deui jadi sagede munding teu kapalang atuh menimbun celik si Mista teh kaget nenjo sero anu ngagedean sidik pisan hareupeun manehna batu masih dikekeuweuk ku manehna bari leungeuna rada ngalapar. Nah jadi sagede munding sero teh. Tapi dia mabuk ku aing masih modar si awas ya. Hiuk bek keuna kana awak sero. Tapi mitra kalah lod ngagedean deui jadi sagede gajah. Awakna ngajungkiring hampir mapakan tangkal cangkudu matana molotot kumisna beuki panjang celikna meniririaban. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka permios.